Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Nya seperti biasa we balik deui ka rutinitas urang bagian beberes di bagian tepas cenah carita. Beneran si Cimi teh milu hayang milu ieu maturan beberes cek urang teh. Nguleul-nguleul heula atuh saacan beberes teh da urang mah asa resep-resep teuing ka ucing. Lanjut ieu teh kanu bagian beberes saacan disapuan teh kurang teh angkat-angkatan heula meja korsina teh. Teu sorangan geuning hareureun matak urang teh diangkat-angkat heula we najan berat-berat oge. Da ieu teh beberesna sabari di lapan cek urang teh kulap base tapi engke we bagian terakhir cuma teh da lamun misana langsung bakal ka kebulan deui. Ari keur usum halodo mah kebulan teh aya wae geuning najan geus disapuan teh aya deui da sidik ka kebulan ari sisi jalan mah geuning aya loba tanah. Ari hayang mah diempel handapna ge tapi aya geus laladok geus kagok marake senal cek urang teh geus we entong diempel. Ari kamar mah balatak ieu teh can diberesan cek urang teh heulakeun we nu di luar. Da tempat panghesan mah teu pati ieu teuing teu pati balatak-balatak teuing matak cek urang teh engke deui we. Lanjut ieu teh kanu tepas anu di luhurkeun aya karpetan anger we cing teh di karpetan aya nu marake senal teh. Jeung ieu teh ramat lancah teh meuni pagarantung teu pararugu cek urang teh hayo we di kayetan teh aya deui. Diilik-ilik mah asa mineng urang teh make baju eta teh dari baju mah loba ieu teh ngan peda hudang HS mah anger we tah deui nu dipake teh asa jigana ke baju kesayangan. Geus mulai balelol kieu urang mah asa teu pararugu mun ngomong teh jigana teh mun ngobrol teh jiga nu mungkah piheulan ku batur geuning salah we jeung balelol. Da jigana mah batur mah jiga nu lancar ari ngomong teh urang mah balelol we jeung balelol. Lanjut ieu teh kanu beberes deui nyaku sapuna teh nu potong deui. Da kumaha da eta nu aya sapuna cek urang teh da iku sapu nyere mah asa kararagu. Nu penting mah mangpaat keneh we potong-potong oge gagangna. Beunah cenah lamun di lapan teh lain kulap garing cenah kalah ka ku sapu cenah nya sorangan ieu teh da kararabulna teh kararanol. Jadi engke we di lapan mah langsung kulap baseuh beh ka cirina teh alus lucir. Saking kuloba kebulna ieu teh pas disapuan teh anjir kebulna teh sing teh meni nyararabeng kana irung teh asa nyerang. Ieu teh geus matak hararideung dina irung teh lamun dicarorokelan korongna teh. Lanjut ieu teh kanu teh pas nu di paling ujung nah cenah saralpo kana kursi anu butut itu. Nya urang ge teu apa eta teh asana mah rada alus keneh eta teh. Da teu ngarti urang ge eta teh ting di karumaha ting digaregelan meureun nepi ka debrah kitu cek urang teh cek urang teh we lamun misalna nyase kurang teh rek didurukan we nungtut da katingali kumarana ge meureun katingali teh asa teu estetik asa ngararewa kitu. Saya nama ngelapan teh di belah dieu heula cek urang teh nungtut ledok-ledokna ieu teh kurang teh di lapan ding-dingna oge. Ari hayang mah jeung handapna diempelan ngan peda geus kadareuweul mah cek urang teh bakal ripuh. Atak eta we ding-dingna jeung meja-mejana hungkul cek urang teh da geus kagok marake senal. Teh ieu teh box sistem teh kurang teh di lapan ongko da kacirina kadareuweul. Kumaha basa awal di areulepan mah meni asa kadareuweulna teh anjir kararanol cek urang teh caina ketika ledok. Ieu wae nu ngapoe cek urang teh dina caina teh ledok we jeung ledok. Mata geus pasti we ledokna teh kacida ledok. Jigana teh di nusa tempat teh kudu ganti cai we da sidikan ledokna teh kanel. Teu urang teh yang mereskeun box ieu cek urang teh diteuneuna di mana nya nu alus euy. Jigana teh asa bingung tempat we ieu teh bingung neuneuna di mana. Di kabel pasuranteng cek urang teh nu aya ieu teh kadang mah urang sok dikai. Ari rek diberesan poe eta keneh da sidik geus capek awak teh leuleus. Geus puguh saacan beberes di luar teh di jero heula matak geus kaburu leuleus we awak teh. Tadina teh teh angin teh asa gegelebugan cek urang teh jiga nu udah ganti cuaca. Besok bakat di dieu mah lamun misana ada ganti cuaca sok aya angin heula angin gede. Tak asa sararoak we mun misana angin gegelebugan teh geus makana awak teu ngeunah. Acan taneuh teh kararebu teh ararasup we nararempel deui kana meja-meja teh. Tuh geuning lamun misana neuneun kamera dina ieu mah beh dieu rada caang we katinggalina teh. Tukos kamari-kamari meureun da nubruk cahaya katinggalina teh poek we jeung poek. Lanjut ieu teh katepas anu di hareup anu di deket jalan ieu mah komo sidikan ka kebulan pisan. Kacau lamun misana geus datang balelol teu pararugu geuning bingung ngomong teh.